Allah masihan pahala dina pangajian teh ageng luar biasa Bu, leres teh. Allah masihan kautamaan jalma anu daek ngaji bakal dibere pahala anu kacida gedena. Alhamdulillah. Oh hayang nanya, kira-kira orang penting ayeuna calik dina tempat ieu bunga apa henteu? Bunga apa henteu? Kudu bunga. Naon sababna? Ketika orang daek ngaji berangkat ke pengajian calik di tempat pengajian 1 jam lilakna orang cicing di tempat pengajian, Allah akan membalas sama dengan ibu melaksanakan sholat sunnah jumlahnya 1000 rakaat. Amin. Iya. Bahkan yang namanya RT adalah pejabat yang sangat penting, gede jasana teleresta. Segala permasalahan bahkan urusan orang kadang-kadang diseretkeun ka saha. Betul Bu? Betul apa tidak? Ibu-ibu molotot kan itu kan dia teka bagian bansos bantuan sok nyalahkeun saha? Pajarkeun dihakan ku saha? Teu dengahakan RT masya. Sok tudang tuding ngariuk teh nya. Tapi sok sanajan kitu gede jasana urang doakeun moga-moga bapak teh sing sehat amin. Moga-moga sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten teknisi ehona diagitan baiknya supados jelas kadanguna tong nganggo eho. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam tempat yang insya Allah mubarakah. Moga-moga Allah senantiasa maparin ka urang sadayana taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ayo urang dugikeun ka junjunan alam Gusti urang sadayana, baginda tercinta, Nabi yang mulia,
Beliau adalah pahlawan di masa silam, menjadi penerang di kala datangnya malam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hilap didugikan ke para keluargana, ke para sahabatna, tabi'in, atba'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin. Umumna kanggo urang sadayana anu ngariung dina waktos ayeuna. Moga-moga urang sadayana di poe kiamat mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillahi rabbil Hadratil mukarramin, para alim ulama, para juama anu kusip kuring dipi hormat, alladzi lam yusama ismuhum, para ustad, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru urang sadayana, ibu bapak anu hadir di naungi ayeuna. Urang doakeun, mari kita doakan guru kita senantiasa kahiji muga-muga yuswana sing diparanjangkeun, amin. Kedua, moga-moga ilmuna sing dibarokahkeun. Katilu, moga-moga murangkalihna sing janten murangkalih anu soleh tur soleha. Oke teh hilap aparatur pemerintah manawi aya dari atasan sampai dengan bawahan. Terkhusus Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, desa naon ieu teh Bu? Marga Mika. Bari molotot Marga Mekar. Desa Marga Mekar. Kinten-kinten Bapak Kadesna, Bapak Lurah aya apa teu aya? Hadir apa teu hadir? Teu aya. Walaupun teu aya orang doakeun moga-moga beliau senantiasa aya dina lindungan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, anu kusim kuring dipi hormat kersana Bapak RW aya. Hadir apa teu hadir, Bu? Aya, orang doakeun moga-moga Bapak RW senantiasa aya dina lindungan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Teka kantun, teka tinggalin kersana Bapak RT aya keneh apa teu aya? RT na aya? Kira-kira Bapak RT doakeun apa ulah? Doakeun Bu. Bahkan yang namanya RT adalah pejabat yang sangat penting, gede jasana teh leres teh. Segala permasalahan bahkan urusan orang kadang-kadang diseretkeun ka saha. Betul Bu? Betul apa tidak? Ibu-ibu molotot ka ditu ka dieu teu bagian bansos bantuan sok nyalahkeun saha? Pajarkeun dihakan ku saha? Teu dengahakan RT mah sia. Sok tudang puding ngariung teh nya. Tapi sok sanajan kitu gede jasana urang doakeun moga-moga Bapak teh sing sehat, amin. Moga-moga sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Oke teu kakantun Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mutakin. Alhamdulillah masjidna menisai agreng Bu. Alhamdulillah beserta jajaran pengurusna. Alhamdulillah dina waktos ayeuna ngayakeun pangaosan. Temana tasyakur binikmah rehna alhamdulillah urang teu eureun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu, bahkan urang bisa datang ke ieu tempat dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang utama, nikmat dari Allah Subhanahu. Ibu hayang nanya ayeuna nikmat apa henteu? Hayang nanya ibu-ibu bunga apa henteu? Ya pengajian ibu-ibu aya, bapak-bapak aya. Belah mana? Saudik. Ibu-ibu ayah, bapak-bapak. Eta belah tukang kunaon eueuh soran. Oh, belah tukang araya eta teh. Atuh sok nyarios mereh kompak ieu siap sakali deui. Ayo nyarios kembali ieu ke dalam keadaan poek nya kendai lah. Yang penting ngajina semangat siap. Siap. Siap ngabantuan siap? Didoakeun nu tong ngomong sing bisul 8 siki. Ibu-ibu, ayah, bapak-bapak, para pemuda, aki-aki, nini-nini, parawan, randa
ada saeutik apa loba cik minta ka di hiji mah ya Masya Allah. Ayang naro siap ngajina wengi ayeuna siap ya punten ibu lamun simkuring ngaos wengi ayeuna dugi ka jam 10 siap apa henteu siap apa henteu dililakeun tambahan dari bonus jam 11 siap keneh apa henteu jam 12 jam 1 jam 2 nepi ka subuh odaran aing sakalian. Tapi alhamdulillah orang dia mah pangarsa pun guru ternyata ibu-ibuna semangat ngaji mah betul. Buktina bieu anyar keneh ngajawab sampai subuh siap alhamdulillah membuktikan bahwasanya ibu-ibu anu hadir ayeuna kabeh oge ahli ngabohong siap. Bu jamaah alhamdulillah simkuring bingah luar biasa kahiji tiasa tepang jeung masyarakat dusun naon ieu teh Merga Cinta hade ngaranna mah ieu dusun Merga Cinta desana Marga Mekar. Alhamdulillah moga-moga wasilahna ayeuna urang ngayakeun pangaosan temana tasyakur binikmah moga-moga urang dieu sing disehatkeun amin. Ekonomina, usahana, tanina, dagangna, bisnisna, naon bae profesina moga-moga sing dibarokahkeun. Urang kali urang anu keur sakola, anu keur masantren, anu keur ngaji, anu keur belajar di mana wae moga-moga sing dipasihan otakna anu cerdas amin. Moga-moga sing jadi urang kali anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Komodoi palebah ngaji mah urang kudu panggeulana naon sababna Allah masihan pahala dina pangajian teh ageng luar biasa Bu leres teh. Allah masihan kautamaan jalma anu daek ngaji bakal dibere pahala anu kacida gedena. Alhamdulillah. Oh hayang nanya kira-kira urang penting ayeuna calik dina tempat ieu bunga apa henteu? Bunga apa henteu? Kudu bunga. Naon sababna? Ketika orang daek ngaji berangkat ke pengajian calik di tempat pengajian 1 jam lilakna orang cicing di tempat pengajian Allah akan membalas sama dengan ibu melaksanakan sholat sunnah jumlahnya 1000 rakaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kira-kira yang barusan ibu untung apa henteu? Yang nanya ya kuring heulaanan ka urang dia ya masyarakat dusun Mekar Cinta. Marga Cinta. Marga Cinta. Ambo? Marga Cinta. Marga Cinta. Ibu siap ngajawabna dengan jujur, siap? Ulah ngabohong, siap? Siap. Jangan ada dusta di antara kita. Sok Bapak Ibu jawab pernah can orang dia migawe ibadah tengah penting jumlah rokaatna 1000 rokaat pernah apa teu acan? Teu acan sadayana? Sarua kuring can pernah. Ya Ibu 1000 rokaat teh lain saeutik Pak bilanganna. Ya. Loba sakitu teh. Urang mah ulah 1000 rokaat tarawih Ramadan. Bukan 1000 rokaat Bu bilangannya hanya 23 rokaat. Leres tak? Betul apa tidak? Sok hayang nanya Masjid Al-Mutakin, Masjid Jami anu sakieu gagahna indahna ketika datang tarawih Ramadan di dieu nu tarawihna pinuh apa henteu? Pinuh. Sing kompak ulah ngerakeun jawabanana pinuh apa henteu? Pinuh. Ulah dieu pinuh dieu henteu. Pinuh gitu Bu ulah ngerakeun ya. Pinuh apa henteu? Pinuh. Kan tanggal hiji hungkul. Jadi mana-mana pengersa eta tarawih pinuh nanti mimiti doang, benar teh Bu? Benar. Tanggal hiji pinuh, tanggal 2, tanggal 3 kurang. Ngapain? Samuluh. Tapi yakin Masjid Jami Al-Mutakin jamaahna aya kamajuan Bu. Kumaha kitu eta bikin maju jajaranna kahareum. Depan ieu lamun ayeuna dihitung dina luas jeung ageungna masjid ieu aya kana 20 jajar mah ayanya. Tanggal hiji yakin ieu tarawih pinuh nepi ka luar ieu.
pindah we tanggal 10 nyeret bikin maju ke hareup jadi 10 jajar. Tanggal 20 jadi 5 jajar, tanggal 25 jadi 2 jajar, tanggal 30 tinggal imam jeung kohkol duaan. Sakitu lain 1000 Bu, Pak, Bu, kur 20 3 rokaat. Ternyata nu ngaranna ibadah teh lain gampang, lain hampang tapi kabeh ge berat. Betul. Leres teh. Lamun teu aya keimanan dina hate, lamun teu aya kaikhlasan dina hate berat ibadah teh. Leres teh Bu. Tapi alhamdulillah ya masyarakat warga naon ya marga cinta sok sanajan kaayana tadi aya ngiricik hujan aya Bo ya walaupun ayeuna kaayana poek leres teh tapi semangat kita tidak akan henti urang ngaji dina ieu tempat mudah-mudahan sacamlilahna urang cicing dina ieu tempat Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada kita amin ya Allah ya Rabbal komo pelebah taraweh pan hayangna teh nu gancang urang ditu mah Sukabumi lemur kuring Bu eta taraweh ibu-ibu bapak-bapak komo budak santri mah resepna teh nu gancang nu tareh beres taraweh. Ari orang dia ibu-ibu resepna taraweh nu gancang apa nu laun? Gancang. Oh segini sarua. Sok ibu-ibu resepna digancangkeun apa dilaunkeun? Digancangkeun. Naonana? Oh taraweh seolah ka mana-mana eta pikiran. Eta maca amin menitarik disentakan imam nage Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aya panu kitu dihaokan we eta imam. Wajar naon sababna eta maca amin makmum tarik da imam nage maca Fatihah tarik bari gancang otomatis makmum ge bakal ngilu tingali atau Pak di Madinah, tingali di Mekah dan tarik-tarik teuing geunaheun maca amin teh. Naon sababna? Imam di Mekah, imam di Madinah baca Al-Qur'an, baca surah Fatihah dengan nada yang sangat indah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum moge maca amin da maca amin makmum kumaha imam lamun imamna gancang otomatis makmum ge ngilu gitu leres teh sok lamun aya maca Fatihah punten ieu mah Bu maca Fatihah teu make nada teu make qiraat teu make lagam kur lagam sorangan kos ngajak ngobrol macana teh sarua eta makmumna aminna bakal kitu contoh Fatihah teu make lagam kieu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Tuh dan amin lagi nya. Makana punten mohon maaf Bu, seni itu penting. Termasuk kurang ngaoskeun Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ngaderes Al-Qur'an wayahna usahakeun macana sing geunaheun. Leres teu Bu? Hayang naros ibu sok ngaos Qur'an osok. Oh, sok ngaderes Quran sok wayahna lamun urang gaduh suara rada bagus sok saekeun eta lagamna bacaanana insya naon sababna Quran adalah wahyu Allah kalamullah yang indah bakal lebih indah lamun dibaca dengan nada yang sangat indah. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran, gendingan Al-Quran dengan suara-suara kita. Alhamdulillah. Bo ka dieu kapayon ieu panggung katingalina indah apa henteu ieu? Gagah apa henteu? Luar biasa meuni badag ieu panggung ieu. Banner nage bo ieu sabaraha kali sabaraha ieu pangarsa. Sigana aya 5 kali 3 mah ieu nya aya nya. Foto aing pang badagna paneta. Kira-kira kasepna foto kasep aslina ieu. Cicing ini ulah ngilung ngajawab ya. Alhamdulillah.
luar biasa. Panggungna badak, bannerna badak, hadrohna aya, suguguhna cai herang. Kebae bari bahe deh. Jodohi. Alhamdulillah. Tuh, naon sababna? Sengaja panitia mempersiapkan acara supaya katingalina indah, menarik, supaya katingalina kondusif, disadiakeun panggung, tenda nage oge aya. Leres teu, Bo? Hidup dengan seni akan terasa. Da kamari masih kuring ngaji, ibu punten kamari tah bulan kamari pas burudan, eta panggung teh dirupa-rupa. Tukangna make banner, panggungna dina rijing. Bo, hareupna make hiasan dekorasi naon jujukutan pajarkeun aing doma Garut meureun teureun hareupna make hiasan dekorasi luhurna make babalonan jeung kertas wajib aing arek ulang tahun eta di luhur eta keun kembae panitia sengaja mempersiapkan acara menghias mendekor supaya katingali indah. Betul teh, Bo? Sok hayang nanya ibu-ibu memeh ka dieu di Bumina dangdan heula apa henteu? Jawab, Bo. Ibu-ibu dangdan heula apa henteu? Kerudungna dianggo ayeuna dilempangkeun teh, Bo? Pipi nganggo wedak nganggo? Nganggo. Biwir make lipstik nganggo? Nganggo. Alis nganggo sipat? Pakai celana teu? Supaya terlihat alhamdulillah hayang nanya Masjid Al-Mutakin ketika datang waktu sholat lohor, asar, maghrib, isya dan subuh sok aya nu adan aya di dieu aya genaheun teu adana raoseun alhamdulillah ya usahakeun dia adan sing genaheun mun bisa mah budak ngora para pemuda supaya naon suarana jelas tarik genaheun kadengina masyarakat katarik berjamaah ka masjid insya kan lolobana mah ayeuna teh nu adan teh lain budak ngora tapi aki betul apa tidak nu adan aki nu komat nu nakol bedug anu ditako aku modal batur bedug ditako malin aki-aki sia zaman ayeuna paulah heran budak ngora lain betah di masjid lain betah di pengajian tapi di jalan nongkrong jeung babaturanana leres teu tapi insyaallah di dieu mah masjidna gagah masjidna sae insyaallah ada lagi bakal sae alhamdulillah contoh pemuda ieu adan sae kieu ya Allahu akbar Allahu akbar Bu jawab rawasan teu Bu kira-kira bieu adan di mana di Mekah jauh-jauh bener ya di Mekah ya kan ada nama di dia lagam nama lagam anu aya di leres Pak nomor kedua aya adan kieu ya seueur nya turutan ieu baru dah Allahu akbar Allahu akbar Rausan kene apa henteu Bu nu bieu mah mohon maaf Pak punten Bu eta adan di Masjid Agung Kota Cianjur sebelum ka Sukabumi kalau rompok simkuring aya Kabupaten Cianjur di alun-alun kota kitu adanna eta teu jauh beda nu katilu aya adan ki rupa-rupa Bu adan teh Allahu akbar Allahu akbar Sukabumi lemur kuring gitu ayat terakhir ya marga cinta ibu naon meni riweuh atuh kuring nu adan ibu nu riweuh naon oh salakina nu adan oh di dieu adanna kieu teh ya Al-Mutakin raoseun apa henteu insyaallah di dieu ulah sok ngerakeun sia insyaallah di dieu mah seueur para santri seueur penerus anak-anak muda doakeun moga-moga murang kali urang sing saroleh solehah amin ya Allah ya Rabbal
teraskeun ieu teh lanjut wios sim kuring capek wios aya rada ngesangan wios awak kuring leuleus wios aing modar wios ya doakeun moga-moga kuring sing sehat po amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika orang daeng ngaji Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa ageng Bu alhamdulillah. Bahkan nomor kedua ieu punten Bu ketika aya riungan pangajian riungan pangaosan hadir malaikatna Allah diturunkeun ku Allah nu aya di langit hadir peting ayeuna ngariung jeung urang sadayana illa hofat bihimul malaika tepat-tepat di aya riungan pangaosan pangajian di mana wae ngajina di mana wae pangaosna Allah melainkan Allah bakal nurunkeun malaikat ka eta tempat bahkan penting ayeuna hadir malaikatna Allah ngariung jeung urang sadayana alhamdulillah. Ustaz dari malaikat naon gawena ngariung jeung urang wengi ayeuna aya tugasna aya Bu. Apa tugas malaikat hadir dengan kita? Yang pertama ya tugas malaikat hadir dengan kita akan mencatat Bu segala amal soleh amal baik yang dilakukan malam ini ke urang sadayana dicatat oleh malaikat. Bahkan urang dongkap ka dieu lengkahna keupatna gerakna kiceupna calikna dicatat kahadean oleh malaikat alhamdulillah. Teu paduli urang ngajina keur kumaha betul rupa-rupa nu ngaji teh leres teh teu kabeh merhatikeun panu ngaji mah nu molotot aya nu luwak lieu nu barang lembok nu nanggep tuur aya nu nyanggunyar nu baring modod nu mandog di heula nu balik di heula nya can beres acarana ge oh ieu nu ngaji teh rupa-rupa kondisina teu kaharep kabeh teu molotot kabeh leres teu tapi pas sok sanajan kitu Bu malaikat moal pilih kasih Allah tidak pandang bulu asalkan ibu berangkat dari rumah hadir kana ieu tempat niat hiji arek tolak ilmu nomor kedua hayang menang ridona Allah subhanahu tetap amal kita akan dicatat ku malaikat alhamdulillah. Mudah-mudahan amal soleh ayeuna kurang sing aya dina catatan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Komo nu ngaranna ngaji mingonan rutinan di dieu aya teu Bu hayang terang ya ibu-ibu rutinan di dieu jadwalna dinten naon aya robohan aya ari bapak-bapak aya tacan aya tapi insyaallah muga-muga kapayuna sing ayanya ibu-ibu dinten Rebo alhamdulillah ngalet di bumina masing-masing berangkat ka pangaji ih luar biasa barokah eta teh bahkan punten bapak nu ngaranna pangajian mah lamun dibandingkeun ya Bu Pak antara lalaki jeung awewe ibu-ibu jeung bapak-bapak pelebah kompakna mah kompak keneh awewe ibu-ibu leres teu betulnya dan kuring ge papunten gaduh rutinan di bumi teh bapak-bapak malam Jumaah ibu-ibu Bu isukna dinten Jumaah lamun dibandingkeun jamaahna loba keneh ibu-ibu sarua leres teh ibu-ibu mah ngabring mending ngalet bahkan di RT belah ditu di lemur itu ngilu pengajian bapak-bapak mah penting malam Jumaah kuropatan bari aki-aki kabeh nu hadir lagi tapi alhamdulillah pan awewe mah Pak ibu-ibu mah ulah ngajina pelebah lebokeun konsumsi pangheulana wae ibu-ibu mah sok lamun aya panitia rajaban panitia muludan keur ngaji awewe ngariung asorkeun we piring eusina teh kadaharan tereh leungitna teh teu ngitung menit detik geus beak beda jeung nyuguhan lalaki Bu ari bapak-bapak mah Bu disuguhan teh diasongan piring lain kalakah di dahar dipolototan we hungkul ngadaguan melain nu nyuguhanana mantog ka tukang dilieu geus eueuh eta kadaharan yang disebutkan kana naon tapi kembali alhamdulillah barokahnya leres teh ngan nitip lamun urang keur ngaji ibu dan bapak ulah sambil ulah ngawang aduh
ulah ngawang kok, tapi ragapkeun, perhatikeun, dangukeun, asupkeun kana jero hate, amalkeun dina kahirupan sehari-hari insya. Sok arek ngawangkong moal bu. Ibu ngaos ayeuna bade ngobrol apa moal? Insya. Naon sababna dina minggunan sok aya kitu, Pak. Rutinan simkuring ngajar-ngajar, mamatahan ceramah di hareup di Pangimaran. Kadang-kadang belah juru duaan we ngobrol jeung baturna, ngomongkeun tiung baturna anu anyar. Aya nu kitu aya. Ustad bagian ceramah di hareup di Pangimaran kalakah ngomongkeun ngagosip kagorengan batur aya di dieu aya. Aya apa henteu ye? Aya. Teu aya apa aya? Lamun aya ka dieu urang cekek bareng-bareng. Tapi mudah-mudahan orang di masing saroleh, amin. Kadang-kadang orang masuk panas karena milik batur teh tekauk batur menang nikmat, tekauk batur menang milik sok panas, nyereng karena sirah leres teu. Oh, urang mah ulah sok panasan karena milik karena nikmat nu aya di bat. Syukuri nikmat sorang. Betul? Ya, judulnya naon? Tasakur bi nikmah. Bersyukur karena nikmat Allah lebih bahagia di hadapan Allah Subhanahu. Hirup mah geus we lempeng ka hareup ulah sok luak dieu. Leres. Leres teh, Bu? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita mendengarkan lantunan kalimat Allah, ketika yang mendengarkan lantunan tersebut, jawab dengan mengucapkan kalimat lafaz Allah. Kok siap sakali deui ngajawab lafaz Allah? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika orang dibacakan ayat Al-Qur'an, maka ulah ngobrol, ulah geureuy, tapi ragapkeun ku naon ku cepil, asupkeun kana jero hate, sing tambah-tambah keimanan ka Gusti Allah. Dengekeun, dangukeun, bahkan sunat saur ulama ditungtungan ku ngucapkeun lafaz al. Siap sakali deui, Bu? Oh, siap. Bahkan saur ulama semakin panjang ngajawab lafaz Allah, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin panjang lafaz Allah, lila dikirna Allah, semakin lama semakin lila, semakin ageng pahalana. Siap Allah sakali deui, Bos? Siap. Siap sadayana. Yo sing panjang siap. Dibere komando yo, kompak ah yo. Samemeh panangan kuring can turun ka handap ulah eureun lafaz Allahna. Siap. Balikan deui siap. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ibu kunaon riweuh eureun atuh di belah dieu eueuh soraan ka mana? Ah licik ieu mah saligenti ah. Nu hiji ngarenghap. Ani Allah. Ibu kunaon eureun eungap sanes, Bu? Jawab jujur, eungap apa henteu? Oh dihaja bieu teh. Naon sababna bisi ieu kabeneran jamaah penting ayeuna kabeneran gaduh penyakit asma bin bengek. Ayo orang doakeun babarengan moga-moga sing tereh modar panyakitna, amin. Ya Allah ya Robbal. Ya dangukeun, Bu, dangukeun ya. Ketika orang daek syukur karena nikmat Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, lain dilupakeun, lain dipohokeun, tapi disyukuri, ditarimakeun dengan hati yang ikhlas, bersyukur, ucapkeun alhamdulillah. Lesok lok dieu kana nikmat batur teh. Urang boga tiung sakieu ayeuna geus syukuri alhamdulillah. Terus teh gaduh saragam, gaduh baju model kieu geus. Nya terus kitu, Pak. Mapajarekeun batur make tiung anyar nyaho aing menang diri di 3 bulan. Batur beli termos manehna nu ngagolak.
aya nu kitu batur beli motor manehna anu ngebul ulah bonya urang mah geus we lempeng ka hareup syukuri nikmat dari Allah leres teh tiung baru alhamdulillah baju baru jawab bo gamis baru mari ucapkan alhamdulillah panikmat kana hatena ge peci baru Pak jawab Pak rokok baru samping baru pamajikan baru alhamdulillah yes kumaha apa setuju alhamdulillah ibu-ibu setuju tak oh pasti ya teman tapi doakannya salati urang masing satia amin ya Allah ya Robbal bersyukur nikmat Allah ternyata membahagiakan diri kita sendiri leres tapi sabalikna lamun jelema diberi nikmat ku Allah nikmat cager dohir sinaran batin lain kalakah deket jeung Allah lain kalakah eling ka Allah kalakah jauh jeung Allah tumuan siksa adab Allah bakal datang ke orang tersebut naudzubillah summa naudzubillah min amari ibu aya dina berita Sukabumi dilanda banjir aya teh longsorna aya angin banjir caina aya ya eta teh introspeksi diri termasuk simkuring dari Sukabumi ngan tetangga kuring nya kira langkung 50 kilo di bumi abdi mah gitu ya kamari ya Allah imah kakeum bahkan aya imah anu kaseret ku banjir bu hanyut dibawa oleh air bahkan aya hiji imah katuruban ku taneuh longsor teh nepi ka ayeuna can kapangih eta jasadna ieu teh merupakan teguran pikeun urang sadayana buat teuing loba keneh jelema anu betah dina maksiat jauh jeung aturan Allah betul apa tidak leres apa henteu batakan yuk ayeuna mah ulah lobakeun migawe perkara anu teu mangpaat ayeuna mah yeuh zaman teh geus tereh beresan dieu teh geus akhir zaman bukti-bukti tanda Allah geus dimunculkeun dina waktu ayeuna yuk sing loba dekir eling ka Gusti lobakeun ibadah ka Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasul kuatkeun keimanan akidah ahlus sunnah wal jamaah naon ieu zaman penuh dengan fitnah penuh dengan luka-liku akhir zaman leres teh la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yuk dikir la Islam urang sing dikuatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal teraskeun ieu teh Bu. Tapi mohon maaf pangarsa guru, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana simkuring nyarios bahasa Sunda wios teh. Orang dia ngarti teh kana bahasa Sunda. Ibu-ibu ngartos Bu. Apunten pangarsa abdi mah ceramah ka mana wae teu jauh nganggo dua bahasa. Kamari ka Majalengka bahkan ka ditu ka Banten ka Bogor Bekasi nguriling Jawa Barat Banten teu jauh nganggo dua bahasa. Naon bahasa nausan hiji simkuring nganggo bahasa Indonesia Pak. Nomor kadua kadang-kadang lolobana simkuring ngangge bahasa Sunda wios apa henteu. Ibu-ibu moal ngambek moal punung moal ngambekan Bu. Modar. Hiji naon bahasa naon tadi teh cenah? Bahasa Indonesia. Oh jawab sing tarik Indone. Iya. Bersia molototkan ieu. Nomor kedua bahasa Sun. Komo orang-orang Sunda leres teh. Ungah jadi orang Sunda teh naon bahasana beunghar Pak. Orang Sunda mah budayana beunghar, bahasana beunghar luar biasa. Ya beda campan jeung bahasa nu lain hiji teh hiji we bahasa teh. Yang namanya makan dalam bahasa Indonesia tetap makan Pak. Eueuh deui bahasana makan-makan doang. Presiden sedang makan, kiai
monyet juga sedang. Tupan monyet jeung kiai sarua. Jadi bedakeun pan makan bahasana beda jeung orang Sunda dibedakeun betul teu bo. Pangarsa ajengan nuju tu si bapak di dapur keur dah lamun hayam nyat sing tarik hayam nyatu manila lolodok pangarsa ajengan nuju lolodok teu geunaheun pannya. Yang namanya buang berak dalam bahasa Indonesia tetap buang berak eueuh deui pan bahasana paling aya singkatan naon BAB buang air BAK buang air sakitu-kituna. Tapi orang Sunda mah bo lamun hayang kacai ibu-ibu rek ka WC rek ka toilet loba pan bahasana orang Sunda. Komo orang Cianjur mah ya Pak, orang Cianjur mah sopan kasohor ka mana-mana. Bahasana lemes, sopan, geunaheun kadengena teh leres teh bo. Bahkan orang Cianjur lamun hayang kacai ka WC ka toilet kumaha cing bahasana pindah ka Bogor di Bogor beda deui naon cek orang Bogor ngawelu. Pindah ka Banten di Banten naon nyaduk. Sukabumi lemur kuring waduh. Lamun marga cinta ibu-ibu arek kacai bebeja ka salaki sok naon tah apa ieu bahasana ieu waduh ngising. Ya serius aya bahasa ngising di dieu aya ayanya anjir. Ibu-ibu meningges gelis, pakai make up, pakai wedang, pakai sipar, pakai limpan, lompatan, tuturubun, halupun salakina ditanya ku salakina, kamana sia teh? Aya ngising. Kembae atuh da. Nya ulah era ada orang mah orang Sunda ieu. Nya. Ngan ulah teh urang era gengsi ulin ka kota embung alim nyarios bahasa Sun. Ulah eta mah. Ya, geus we jati diri urang sorangan. Leuheung lamun bisa make bahasa Melayu Indonesia pan kadang-kadang disoledat ngomongna. Cok ilungna teh ka budakna awas ya. Kamu kudu cicing ya. Awas ya, kamu jangan ngilu. Jangan main di sana. Di sana terasnya leueur. Terasnya leueur sagala. Ari salakina balik gawe, diukna kursi. Yang pangnyeunkeun cai kopi. Bebeja make bahasa Indo ka pamajikanna. Mama, tolong dong bikinin papa air kopi, papa pengen ngopi. Ada ngajawab teu ceureup pan pamajikanna mah teu bisaeun. Antar ya papa, mama tagerin dulu airnya. Gua ditagerin bahasa naon? Ari bahasa Indonesia naon? Hah? Mendidih naon? Oh memasak. Jadi tagerin atuh. 1 menit 2 menit 10 menit can datang keneh eta cai kopi ngagoak deui salakina teh mama mana ini air kopinya belum datang juga bapak nunggu dari tadi kok belum datang juga. Nah jawab pamajikanna papa sabar dulu sebentar dikit bentar aja lihat airnya juga baru menyaheng. Tah bijeri menyaheng naon sa menyaheng bahasa Indonesia nih lain ngagolak mendidih mah bu sasada saheng banyak nyata geus we menyaheng nyata. Makanya bo alhamdulillah orang Sunda moga-moga sing calager sadayana amin, sing balalager amin, sing laloba duit ya Allah ya Robbal alhamdulillah. Urang teh yo ieu zaman geus semakin loba fitnah geus nepi ka akhir sing lobakeun kana ibadah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu. Salatullah salamullah sadayana ala toha salatullah salamullah ala yasin sadayana salatullah salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin awewe jaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun
sholawat ala toha rasul sallallahu salamullah alaihi yasin salawe maduani mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa salatullah salam ala toha rasulillah salatullah ala yasin terutama ibu mohon maaf kurang gaduh murang kali ye perhatikeun pergaulanana komo eta budakna budak awewe leres teh perhatikeun pergaulanana tingali eta akhlakna tingali pakaianana tingali kalakuanana naon sababna ayeuna zaman ge geus zaman fitnah loba bogoda di mana-mana daratang ka urang leres teh terutama awewe pakaiana sing sopan ulah sok ditembong-tembongkeun ka mana-mana sing bisa nutupan aurat insya terus ayeuna mah ningali aurat awewe teh gampang mudah zaman sekarang beda jeung zaman baheula komo ari di lembur mah nya saralopan pakaianna teh tertutup busanana teh muslimah tapi ayeuna mah kadang-kadang Gusti nya di mana-mana ieu awewe teh geus eueuh ka erana leungit ka isinna teh leres teh pakaianana laleutik marerecet ti luhur nepi ka handap betul ti luhur marecet di handap oge marecet luhurna lek mong kelekna handapna puguh deui mek mong sia betul apa tidak jangankan bapak jangankan hei para pemuda kuring disebutna ustad kiai gaduh santri ketika disang harapan awewe anu cangkung badag komo bari gelis bukna ngarumpai irungna mancung gadona nok sapotong bujurna meuni bahenol eta oratna ditembong-tembongkeun ih ustad juga can puguh kuat ustad oge lain malaik manusia bias betul apa tidak kuring na jero mobil ngaliwat hareupeun garmen pas bubar garmen eta naon karyawanana awewe lolobana Gusti nu agung aya awewe cangkung badak model drum aya nu ipis model tariplek aya ngan pakaianna oratan ditembong-tembongkeun kuring bingung na jero mobil ari dibentakeun dosa dipereumkeun nyanyah mempeng aya tungtungna aing peureum beunta eta oh eta teh dosa betul leres teh komo ayeuna mah gara raul awewe teh di isuk-isuk teh olahraga aya nu kitu milu senam aya nu senam aya ya Allah pakaianna meuni nyetret nyita bujur meuni ka deuleu eta ceng-celengan dina lepet-lepet bujurna meuni ka deuleu uyuhan we teu diasepan koin eta ku batur ini sim goring pernah kejadian bu lelempangan payunan bumi beres ngajar santri tafsir Jalalain waktu subuh lerengse jam 6:30 ngagerakeun sampean lempangan we payunan bumi tiba-tiba Pak Amrok jeung hiji awewe alias ibu-ibu anu keur olahraga senam pagi ngan hanyakal pakaianana merecet ti luhur ka handap di luhur merecet di handap ari tiungna mah dipake nyekek kana beuheung ngan hanyakal pakaianna salah teu ecreug katutupan kabeh ngan hanyakal ngetat ti luhur ka handap betul apa tidak leres apa henteu ditegor we harita keneh bu nanaonan eta pakaian model kitu Ustad pan ieu teh olahraga nya olahraga mah pakaianna kudu kieu ngetat ngepres legging mereh ngalengkahna ge bebas gerakna ge teu kagok mainnya olahraga make mukena atuh tan atau make daster aing kos nu ge lo kitu
eta teh ditutup kan teu cereg, eta bujur menikah deuleu leukat lekukna, dadah menikah tingali teu cereg, buburu ayeuna keneh balik ka imah ganti pakaian anu longgar, nu syar'i, nutupan tapi anu longgar. Dikitukeun teh lain kalakah ngawaro, bu kalakah molototan. Tah, Ustaz mah dasar teu gaul sih. Ieu olahraga teh kieu pakaianana ieu biar awak sehat, jantung juga ikut. Jantung juga ikut. Sehat. Belajarkeun jantungna biar sehat aing teu ngeunah bodi dikitukeun ku awewe ibu-ibu dibalikeun model kieu. Jantung maneh sehat, jantung aing deg-degan, deuleu bujur sia. Ari tiungna dibeungkeut bari bajuna kos lepet atuh calana maracet hayang katingali. Lanjut. Ya Allah, naudzubillah min. Ya budak-budak mah sing sopan bu, wayahna dandana sing sopan. Ayeuna loba kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kasus asusila. Hei, lain salah lalaki teuing. Kadang-kadang loba awewe anu nangtangan ti heula, oratna ditembong-tembongkeun leres teh. Betul apa tidak? Akhir zaman ayeuna mah bu. Da baheula mah can aya HP, can aya TV, can aya internet leres teh. Ulin budak teh ih diburuan we dihareup lompatan sini budak kucing-kucingan ningali budak teh resep. Da ayeuna mah model kitu leres teh. Budak ayeuna mah kaulinan lain kucing-kucingan, lain main kaleci, lang layangan lain. Ayeuna mah budak geus gara raul diasongan handphone alias HP, budak unggal poe, unggal penting nu dicakal lain Quran, lain buku pelajaran, lain sholawat, lain pujian, handphone alias leres teh bu. Rek sakola bawa rek ngaji mesakan HP meme sare ningalian hudang sare neangan. Betul apa tidak? Ibu kurang kali kapungkur punten sieun ku kolotna, polototan di ku kolotna ih teu wani